Assalamualaikum, Wak. Waalaikumsalam. Kumaha sehat? Alhamdulillah, Pi. Aya naon tumben ka dieu, Pi? Punten, Wak. Abi teh bade naroskeun perkawis sametan nu kapungkur teh manawi tos aya. Can aya tuh, Pi. Cik aya lagi teh dapat tanggal atuh, Pi, tanggal sakieu. Tapi kan tos lami, Wak. Hampir setahun langkung. Ya tapi teh tanggal sakieu oge, Pi. Kene ya. Nya atas ari kitu mah, Wak. Ngan kieu, Wak. Kamari teh abdi uih ti pemujaan. Saur si padukuna, abdi kedah ngawadalkeun anu gaduh sametan ka abdi. Oh no. Kaleresan bedalna sami sareng uwa. Ya tuh ari kitu mah. Ya aya kang mayar sambetan mah, Pi. Omatnya. Tong jadi diwadalkeunana. Tenang, Wak. Wadalna diganti ku entong. Mang Depan, Mang Daru. Wis, kaya euy. Gawe di mana ya, Nak? Tegawe ngankernya resort. Hari imah di mana ya, Nak? Hari imah mah ayeuna di Seta Duta. Gede atuh euy. Henteu ngan 5 lantai we. Kolam renang 3, lapang futsal we hiji. Wah, udah mobil atuh. Boga ngan 5 eta ge sedan 2 pintu hungkul. Ayeuna sok ngarokot tara? Tara sehat eta mah. Ari mabok? Tara haram. Ari judi mah osok meureun. Kan ayeuna keur usum judi online. Tara atuh teu berkah kana harta. Bener euy. Ari naik haji mah geus meureun nya. Alhamdulillah hari haji mah atas 6 kali. Jeung umroh 8 kali. Subhanallah. Calon surga ieu mah euy. Amin, amin. Ngomong-ngomong, ayeuna hobi kanu naon? Hari hobi mah nyaeta we, resep ngabaduan batur. Ayo Goblok. Emang Sehat? alhamdulillah euy, lawas ti lawas. Tarampangin segaya kieu ada. Gawe di mana ya, Nak? Gawe di perusahaan digital, visual, printing, and marketing. Pokoknya everything lah. Cier kaya euy. Bidang naon eta teh? Nyablon. Ngomong aja jadi tukang sablon sih ya. Aduh, aing. Nya gawe di mana ayeuna? Urang mah teu gawe emang euy. Nulikeun perusahaan kolot. Hebat euy. Bagian naon? Bagian junior staff marketing perusahaan minyak dan bumi. Hebat euy. Bidang naon? Dagang bensin eceran. Bale gitu kan anjing. Saru bae. Nyablon. Depan. Gak nyumput teh. nah bet kudu nyumput. Pan tadi mana tinggal kerja bakti. Sakedeung deui Pak RT ngalewat ka dieu sia. Anu kudu nyumput mah emang atuh. Nah urang kudu nyumput. Kan di dinya tinggal kerja baktiana oge. Apaanan tadi Abi izin ka Pak RT teu ngilu kerja bakti teh. Ngajajab emang ke rumah sakit. Wah edan.